ulah mencampur adukan ibadah anu dilakukan ku urang eta atau segala bentuk ketaatan anu dilakukan ku urang eta, urang berharap mendapatkan pujian dari orang lain. Karena naon, fatahbatu a'malukum, karena lamun urang ngalakukan kebaikan atas motif berharap pujian dari orang lain, maka mengharap pujian tersebut menjadi sebab amal urang eta terhapus tina segi pahala. Ama wujudil hamdi minan nasi min ghairi ayyuhibbahu fala ba'sa bihi. Adapun eta membatur nek memuji urang tanpa aya rasa urang hayang dipuji, ya teu masalah, teu no problem, la ba'sa eta. Liana hulai sariaan, karena lamun urang ngalakukeun kebaikan dipuji ku batur eta mah henteu termasuk ria, dengan catatan urang eta henteu mengharapkan pujian. Karena lamun mengharapkan pujian maneh anu ngalam nek henteu nya tetep ria.